kabar duka teman-teman ayeuna teh di Indonesia. Tepatna di malam Jumat aya pemuda anu ditabrak lindes ku mobil anti peluruh. Teman-teman oge pasti nyaksiannya eta mah dilindes, ya Allah Gusti. Pemuda anu rela memperjuangkan masa depanna demi adikna jeung keluargana teman-teman. Sakola bahkan nepi ka kelas 2 SMP eureun bebelaan ngabiayaan kanu jadi adikna teman-teman. Ya Allah, di zaman ayeuna masih kene aya pemuda anu sabager kitu, ya Allah. Tos kieu mah dararatang sadayana ka bumi almarhumna Jarah, sadayana ka makamna Rere Acis kanu jadi kolotna da moal kaganti Siti. Kejadianna pas aya demo teman-teman, anjeunna mah teu ngiringan demo teman-teman, tepin eta ya Allahu Akbar. Kabayang meureun kumaha sedihna anu jadi keluargana komo kolotna mah urang oge anu teu kenal sedih teman-teman. Komo deui kerabatna komo nu jadi kolotna mah sedih teman-teman, ditinggalkeun selama-lamana teh. Terus diyakinkeun ieu mah almarhumna ya Allah pasti ditempatkeun di tempat anu paling mulia teman-teman. Anu ngadoakeunana oge seueur kacida ya Allahu Akbar. Belum tentu urang mah bisa aya di posisi eta. Belum tentu nalika urang pupus mah urang bakal aya nu ngadoakeun saseueur eta teman-teman. Ieu mah Masya Allah seluruh dunia oge ngadoakeun ka anjeunna, Masya Allah. Mudah-mudahan urang sadayana sing dijauhkeun tina mara bahayanya teman-teman. Da emangna oge umur, rezeki, maut sadayana cuman Allah anu terang. Urang mah teu terang kapan eta waktuna tiba ka urang. Tapi pamugia urang sadayana mudah-mudahan sing dipaparinan sehat walafiat rohani sareng jasmanina, sareng mudah-mudahan urang sareng keluarga urang sadayana sing selalu aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Urang doakeun oge ku sadayana pamugia keluarga anu dikantunkeunana sing dipaparinan kesabarannya teman-teman, amin. Tetap semangat pikeun para pejuang sadayana anu nuju memperjuangkeun keluargana, istrina, anak-anakna. Pamudah-mudahan sing dipaparinan kalancaran, rezekina sing dararatang ka seueur ka urang sadayana, amin.